teangan heula ilmuna sabab pangeran muarek nangeui ti bongkokna sabab pangeran teh ngayakeun teh jojodoan moal ewuheun timbalan loba anu rumah tanggana baruntak loba anu rumah tanggana ansur alatan tadina introspeksi grafik alatan naon alatan teu daek teh tatanya milih pi pamajikanna nu kumaha loba nu awet rajet jeung sajabana timbalan kaulanu cekolot baheula teh macing asak-asaknya ngejo besi tutung tamagana cing asak-asaknya nenyo besi kaduhung jagana ai nuturkeun karep nafsu manda nu kumaha-kumaha ge hayang ka sorang kawin mah kudu sakali mimiti jeung pamungkas pun mulus dina pengabdian ka Gusti nu kagunganana dana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah naon anu rek dipika sombong ku si laing di alam dunya boh harta boh banda boh kapangkatan da kabeh oge bakal ditinggalkeun anu dipika sombong ku si lain yumuhun nepi ka anu diararaku ku mararane kandaraan aing imah aing gedong aing harta aing tanah aing ceuk tanah teh sia sakedeung deui dileg-leg ku aing naon anu dibanggakeun ku si laing nikmat kami nu mana dawuh pangeran anu rek dibarahongkeun ku mararane dina surat Ar-Rahman heueuh luar atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like komen sareng subscribe kanu teu acan tong hilap like komen sareng subscribe wilujeng ngadangkeun masyarakat tiba ingetan cahayana bodas data sawala ngidul cahayana hideung pada jayanya ngulon cahayana koneng maga batang ngalor cahayana beureum lajeng deui sadina tutug sadina sapengi tutug sapengi nyuk ciruk galur nu kapungkur mapai riwayat baheula dina zaman para wali dina mangsa nyebarkeun agama Islam ngange perantawisan wayang nya wayang anu ngange silip sinir siloka sasmita sareng simul buareun zaman kiwari margi wayang nganung perlambang hirup manusia nu gelar di pawenangan buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan anu payus di piagul kalayan di pireus yap ka dieu ka hareup kase tawanun eyang wayah dalam nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi semah pangabakti wayah dalam konyuk dampal panjenengan persayang hidup kawanun pujastuti hidup ditampi kudua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pundihing mastaka kalih perkawis mugagung so cukup lumur jemarahapun tenanu katedatina naon rupiah kakumawan tunan eyang hog saling maklum cu kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi incu teu dipenta ge geus leuwih ti heula sok nuhun kaula nun katilu perkawisna purwa panjenengan pangresa eyang aturanan teh aya pikir saeunaon tansah diajeng-ajeng bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun
kieu sabenerna mah purwa hidup dina waktu ayeuna disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina teh nyaeta aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan keur kapentingan hidup anu dina waktu ayeuna sasat hidup teh geus remaja putra geus jajaka geus gede malahan disebutna oge ku batur mah geus dewasa timalan kaulanun geus pulang anting boh randa boh parawan ka dieu nu barang kirim penyanyi dangdut oge gugupai ka hidup teh loba bojang nu ngahlaran jigana loba awewe anu sok ngaleketek kana hate ulah waka gurung gusuh kanu kitu gampang nu kitu mamalahan awewe mah loba timbalan kaulanu ngan sagedengeunana ti eta jeung saterusna kudu kumaha lamun hidup rumah tangga jeung kudu kumaha cara milih pi pamajikaneun timbalan kaulanu ya laras kaulanu tayeu agama bakal ngabejaan nu matapek tetelepek ka kolot ka kiai ka ajengan kasaluhureun sakur aya nu mere beja teh gugu tapi dina harti nu positif timbalan kaulanu kitu cara jeung katangtuan budak ngora nyaeta kudu cililentaheun jeung kudu alewo bisi sesat di jalan ceuk barudak ayeuna mah kurang tatanya teh malu bertanya teh sesat di jalan nanya mah nanya naon bae anu sakirana batak nguntungkeun ka diri hidup nguntungkeun ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin jeung aya guna oge mangpaatna pikeun kapentingan negara jeung bangsa timbalan ulah ngaheulakeun gengsi timbalan kaulanu ulah ngaheulakeun gengsi jeung ulah ngaheulakeun overacting ngaheulakeun over di hareupeun umum dina harti pupujieun karunya cu ameng sakali-kali ka kota timbalan kaulanu nu matak dina lembah dieu bagja barina sugema kolot ku nempona anu jadi incu dina waktu ayeuna can tetelenen ka awewe bagja teangan heula ilmuna sabab pangeran moarek nangeui ti bongkokna sabab pangeran teh ngayakeun teh jojodoan moal ewuheun timbalan loba anu rumah tanggana baruntak loba anu rumah tangga na ansur alatan tadina introspeksi grafik alatan naon alatan teu daek teh tatanya milih pi pamajikan nu kumaha loba nu awet rajet jeung sajabana timbalan kaulanu cekolot baheula teh macing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana cing asak-asaknya nenyo bisi kaduhung jagana ai nuturkeun karep nafsu manda nu kumaha-kumaha oge hayang ka sorang kawin mah kudu sakali mimiti jeung pamungkas pun munguh nafsu hirup di alam dunya entong borong hidup budak ngora ieu enya mun kongang mah ka sadunya awewe teh hayang kaubek
sanajan bari jeung geus Desember ieu awak ai nafsu mah Januari keneh gitu timbalan kaulanun munguh nafsu cuk ngan si inget gening cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam derma ukur wawayangan bae anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan nya diri nu bakal kacing cirihi dina surat wal asri garapek baca demi waktu panusa bakal pinangih jeung karugian waktu nu mana waktu kabeh keur dieu keur ngalieu keur ngalamun keur jadi pejabat keur jadi tukang tani keur jadi tukang dagang kabeh bakal pinangih jeung karugian mun teu dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Sabab naon pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan sareng katakwaan eta nya dawuh kaula nun pek ulah lepas tina agama lamun boga maksud naon bae oge tanyakeun ka kiai tanyakeun kajengan loba pasantren ulah gengsi timbalan ulah nya dawuh kaula nun ieu sabab naon heuda moal lila urang teh di dunya teh saliwat di dunya timbalan kaula moal lila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun Jawa maot pingaraneunana timbalan naon anu kudu ditinggalkeun amal perbuatan naon bakal kabawa amal perbuatan deui ilmu nu diamalkeun sareng harta nu dibagikeun kanu hakna deui anak soleh tuh anu bakal ngajamin kaselamatan hidup teh timbalan eta geus dicatet kahadean mah ti baheula oge geus dicatet dina skenario pangeran dina kitab-kitabna Maha benar Allah dengan segala firman-Nya cenah geuning. Naon anu maha benar teh? Eta firman-Na anu ulah dimangmangan deui, anu ulah ragu-ragu deui kana eta agama. Tong cang saya asal keur nu mikir. Reungit dirizkian komo urang anu akalan timbalan kari mikir ulah ngagugulung kabingung ulah digalak sakwe ku kasusah ulah luhlah hilup tetapi eta jag-jag anu aya di awak hidup oge eta teh mangrupakeun rahmat keneh ti pangeran jag-jag gunakeun otak pake mikir ulah ponok pangharapan loba liang teh timbalan kaulan liang pikeun kahirupan anjeun kahuripan anjeun asa daek mikir ngan ulah nuturkeun gengsi ulah nuturkeun era lawang kabagjaan teh loba ngan syaratna nya kitu ulah era tatanya cing ayeuna eyang dek nanyakeun kanu jadi incu timbalan geus nepi ka pelebah mana napak hidup ilmu teh mangga kaulanu naon pangna urang manusia hirup di alam dunia kudu mikiran perkara akhirat supaya uning ngawe engke naon atuh eyang
pangna urang kudu mikiran perkara-perkara akhirat teh nyaeta supaya bener di dunia. Oh, supaya bener di dunia. Kumaha upami bener di akhirat? Ah, naon guna nak bener di ditu? Da moal aya peunteun. Di dieu, di dunia. Oh, leras. Jadi pangna urang kudu mikiran perkara akhirat teh nyaeta supaya bener di dunia. Tah ayeuna yang dek nanyakeun deui jelema nu kumaha nu bener di dunia teh. Jelema nu bener di dunia mah nu tara salah eyang. Heuh. Geus yakin eta jawaban? Yakin? Moal bisa dirubah? Moal? Kumaha lamun disusul? Mangga. Jadi jawaban hidup jelema anu bener di dunia teh anu nu tara salah. Ta ayeuna ti mimiti Nabi Adam nepi ka ayeuna reuai jelema saha jelema na nu tara salah. Cika. Sabab jelema mah tungkul tempat kaluluputan tanggah tempat kalalepatan semenit ganti sajam robah janji sore rajeun tara kapake isu. Sabab teu cicing dina hiji martabat tetep kakeunaan ku Allah gingsir. Oh, atuh lepat kageuning. Ulah ama, ulah eyang nu nyalahkeun teh. Sabab lamun disalahkeun ku eyang hidup bakal tersinggung. Salahkeun awak maneh ku diri anjeun mun nya eta salah. Laras ngaku ngangken, aing ngaku mah moal berat. Ngaku yen diri hidup jawaban salah ngangken. Aing ngaku mah ngaringankeun kana dosa hidup. Jadi anu bener di dunia teh, nu bener jelema di dunia teh lain nganung harti nu tara salah, tapi jelema nu bener di dunia teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Akibat tina daek ngomean kasalahanana manehna jadi husnul khotimah tuh geuning. Gorehel we nya timala kitu. Entong make jeung bingung maneh ngalakukeun dosa anu katukang asa ti ayeuna ti detik ieu ti menit ieu janji tekadan niatan maneh dek babalik pikir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain nganung harti nu aya maot nu aya nu maot wungkul tapi prakti ayeuna asa ti Allah mulang ka Allah teh ayeuna gunakeun ayeuna pigawe lamun urang dek neungeul batur eta peureup asupkeun deui kana saku ulah tulus eta migawe innalillahi ti ayeuna keneh abeh engke akhir kaituna lempeng. Oh gitu nya timalan tuh gitu kasih. Jadi jelema anu bener di dunia teh anu daek ngomean kana kasalahanana tah kitu. Lamun hidup teu nyaho omean esa si teu nyaho teh eta si bodoh teh kumaha nu tadi deui balik deui tanya. Cirina manusia nu iman takwa ka pangeran anu daek ngawurukan jeung diwurukan. Oh gitu. Nu daek ngalaksanakeun salat. Pokona cinekna anu 5 waktu. Upami nu tara salat nu kitu mah sapi. Pek tatanyakeun ka sararea da sapi matara salat. Nyata kitu lamun nek nyarita nu sabenerna. Domba sapi tara salat. Jadi jelema nu tara salat teh sapi lain jelema kade. Ulah make jelema tah ngomong teh. Lamun ngomong hukum nu sabenerna timbalan sabab lamun ngomong dina hukum nu sabenerna teh bisa dipertanggungjawabkeun.
lain jelema nutara salat sapi lain nutara salat eta sapi ngerti teu oh sungguh oh gitu dupi jelema oh sok jelema mah cenah sakapeung saminggu wungkul sakali teu naon da osok cenah acan Minang heuh acan tah mah teu kudu dipikang ewa timbalan kaula nu tak kitu kasep nya laras eyang bagja hidup dina waktu ayeuna tah geus kitu ayeuna dek nanya kana hate hidup naon nu jadi marga lantaran pangna hidup mung boga pamajikan atawa teu beger-beger acan nah patah hati nah kungsi mangika nyeri sanes kaula nun naon sakumaha kasauran eyang teh naon upami can gaduh gawe mah putra teh oh eta anu jadi pager teh halus halus hartina eta teh mikiran waktu nu bakal datang halus dina harti hidup geus koloteun jadi hidup teh hayang boga gawe timbalan kaula nu kinten-kintenna kedah ka mana putra teh ama ngalamar dina waktu ayeuna margi nguping-nguping teh cenah kedah gaduh artos seueur kangge sugak sogokna kadang-kadang panyogok abus digawe teu tulus hoda ari oknum masuk aya bae ngan kade eta teh lain ti pihak pamerintahan teh nu kitu teh oknum timbalan kaula nun nah cenah ka nagara bet loba oknum atuh tong borok ka nagara da ieu mah geus jadi alam naon kaula nun bapa tani melak peuteuy teh jeung hileudna di mana geus peuteuyan ti jero peuteuy bet aya hileud ti mana jalanna cing ti malah cacak peuteuy barang leutik komo ka nagara namarukana dina awak maneh eueuh oknuman sok panasan ku milik batur teh oknum nya timbalan nu mata ulah wa nuduh kanu jauh teh cu nya awak maneh kade bisi jadi oknum timbalan tacing jadi guru ti oknum nu ayeuna geuning diomongkeun geuning goreng kade maneh mun dipercaya ku masyarakat kade cing hati-hati timbalan kaula nun di mana-mana anjeun engke diuk dina kursi dipercaya timbalan tadi dinya bakal leuwih berat puasa maneh kueyang kamari dititah tapak dina guha di leuweung di reuma dititah puasa alah ti kukuna teh mah kecil dek kuat dahar kuat teu nginum kuat teu dahar oge da uwahakaneun aya dina guha mah timbalah pantes dek kuat oge tapi wayahna lamun maneh dipercaya ku masyarakat ke diuk dina kursi tadi dinya bakal leuwih berat puasa cing inget anjeun cing kuat seolah-olah puasa di restoran tadi dinya timbalan kaula nun urang balikan deui naon dongeng nu ti heula naon lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengko dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan lampah beunteur geuning ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengko dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan tuh
loba kejadian jelema paduli duit rakyat, paduli duit negara dileg-leg gue telus. Marukana moal ngait beureun kana ti corona. Oknum-oknum teh tah eta. Bisi maneh jadi oknum kajen ngajedog di dieu. Sanggup keneh ngagaji maneh. Timbalan kade. Cing bener-bener aja. Jadi panutan masyarakat di mana-mana engke dipercaya ku masyarakat, ku negara. Timbalan kaulanun mudah-mudahan bae tah. Katarik kataji kapati-pati ku ayana anjeun hayang boga gawe kumaha lamun hidup ayeuna dituduhkeun ku eyang. Kedah ka mana kaulanun? Kumaha lamun digawe ka Astina sanggup. Ka Astina sanggup ka Astina. Aduh, upami leres mah eta teh ka pi anak sae kaulanun, ka pi anak hidup teh. Ngan kade cing inget di negara Astina ayeuna Raja Astina anu dina waktu-waktu ieu teh geus narima adipura ti dewa nyaeta dina ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagarana teh istuning bener-bener gawe rancage jeung aparat nu sajena oge jeung masyarakatna dina harti geus ngahiji antara kesatuan jeung persatuan bangsa di eta nagara. Kade cing hati-hati tilapisan masyarakat kabeh geus aud milu saur manuk dina mangsa gawe rancage ningkatkeun dina sagarupa widang pangwangunan. Timbalan rupa-rupa hadiah ti dewa anu geus katampi ku perkesit taku anjeun dina waktu ayeuna prak geura bantu sakuat tenaga supaya leuwih ningkat dina sagarupa widang kagiatanana. Gunakeun ilmu panemu jampe pamake ti kula dina mangsa ngabdi ka nagara jeung ka bangsa. Unyuk sumangga kaulanun sanggup timbalan. Syarat satria weh omat kade anu opat ti antawisna hiji satria kudu jujur, dua satria sepiing pamrih rameing gawe, katilu satria nyaeta ulah borangan, kaopat satria ulah ngaluarkeun si mata sanajan sakumaha menang peristiwa. Kumaha pami kalabetan sireum? Beda deui atuh tama. Sing balik ngomong teh. Nuhun eyang sakitu. Jujur dina harti ngadek sacekna nila saplasna. Timbalan ulah borangan. Timbalan jeung anjeun dina mangsana nying hareupan kaprihatinan kumaha bae oge kade ngamun kapihlaan ku cimata dina harti maneh geus kapihlaan gugur ta. Tapi mikir hasil ayeuna teu hasil ayeuna isuk teu hasil isuk pageto teu hasil pageto amat teu hasil pageto amat usahakeun cing nepi ka hasil. Di mana naon rupa rencana anu matak mawa bagja dunia akhirat. Timbalan kaulanun ulah putus asa ulah arah subaha. Nampi nuhun kaulanun kinten-kintena iraha wayah dalam pikeun lumampah waktos anu saya pikeun dedeheus ka Mas Putra Prabu Perkesit. Waktu ieu waktu leuwih hade. Ayeuna yang ayeuna nampi nuhun kaulanun mudah-mudahan bae atuh angsa damel sapareja eyang nu dikantun cing salamet wayah dalam oge pon kitu deui nya mudah-mudahan jadi rek ayeuna ini timbalan pek dupi modal mah bersihkeun hate
timbalan kaulanu bersihkeun balik deui kana fitrahna lain geus bulan puasa wungkul balik kana fitrahna teh tapi ti ayeuna sok wangsu deui kana fitrahna teh kumaha balik deui kana kasucian ieu modal ieu urang syariatan ku oroknya cu timbalan orok budak timbalan tah eta budak teh bersih sabab naon kateranganana kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih timbalan lamun nu bersih mah orok teh diaping dijaring disusuan dihuapan diais ditimbang diogok oh gitu talamun maneh hayang diaping dijaring diogok diwowoy pek geura balik deui kana kasucian laras kaulanun nya timbalan sanajan ngaluarkeun kokotor inung bapa teu geuleuheun di mana budak geus rada gede geus ngolonang eta orok teh di mana kokolonangan dina luhur dipan di mana rek kasisi geuwat ku inung bapana dirontok nanakeun diaping coba lamun ayeuna anu geus kumisan buligir dina dipan heug kokolonangan ceuk batur teh itu nu gelo cenah tuh nya timbalan tah lamun anjeun hayang bener-bener hasil dina sagala rupa widang anu dicita-cita beresihkeun heula hate lamun teu kitu wayahna loba cuaca goreng dina hate moal bisa timbalan cuaca goreng laras disyariatan deui itu di hiji nagara anu mecelengkeun satelit ai satelit teh nyaeta purah ngamonitor anu ditujuna tapi moal bisa komunikasi eta satelit tanpa aya radar tidak radar karena TV laras brai weh Amerika bisa kadeuleu jarak anu sakitu jauhna timbalan sakedet netra kadeuleu nepi ti urang ti ditu ka dieu tapi lamun cuaca keur goreng kana TV-na bakal runyem loba sireuman beberebetan jeung sajabana nu matak lamun ti dituna suci datangna ka dieu nu dari mana suci radarna yakin bakal diebrehkeun dina sangrupa widang naon rupaha anu teu kahontal ku akal manusia akhirna bakal ngocoblak sorangan nyarita jeung gaibna timbalan kaulanu dina harti bakal badami jeung anu penek tapi bisa mapakan mega sirahna bakal konteks salilana moal dijauhan moal diangangan asal ku anjeun diwawuhan laras timbalan kaulanu nya bersihkeun hate unyuk sumangga hatur nuhun mugia wae naon rupiah eta patwa teh jadi jimat parepeh kangge wayah dalem yang mudah-mudahan rupina bade ayeuna lumampah kaulanun bra lumampah jeung lumaku jigra init kase wah as bade ngantunkeun entong make jeung kitu keun da kenge pangindeuy amit kaulanu pencu taliti hati-hati tahan banting pangih jeung jelema temongkeun ka apesan diri ulah ujug ria jeung takabur timbalan kaulanu lamun aya tulunganeun tulungan geuwat
laras kaula nuhun pek kasep moal cilaka jing betot-betot tete merenjeng kamelang liuk deui oh da itu kitu mana moal aya pangalaman merenyakan sana keun lana ulah kurung batok budak teh cung Elika Purwatumati Purwani Durangajati kurang teh warga Magara Hayuna mumule negeri Sawansian kemerdekaan ku karya anu diuji kuring tinu mahagung muji syukur kayang widi wire di dunia ngumbara dicukupan si diri kusari rasa nu tunggal na kulalan Gusti tunggal na kulalan Gusti hari kasapanya Pak Atin Sukyasi Araya warga seni padalangan merah contoh dengan ikan hante ingkar di aturan yang kana seni manjeng seni mati mama pancen anu pasti ngabantu pemerintahan jadi juru penerangan sadayana turang atur kelaku cewek hari nyangga kawin jenang dunungan
Hatur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe. Kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe. Ulah cing saat sana panjang lebar nyarita wacu Sumuhun ngeresakeun naon supaya ulah melengkung bekasnya lahan mimpi teh kudu amit ngala kudu menta nete taraje nincak hamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan kantenna mebeh panjang lebar ngomong teh kudu dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa Sumuhun cek selang heula lanan kanyapuh hiburan Oh mangga Semar Astra Jinga Dawala ngariung di bumina ngandika syukurnya anaking Astra Jinga Dawala yap kaharep ilaing nampi nuhun kana pembagainya aya pikir saeunaon ieu sepuh teh reuwas abdi ieu tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon ieu teh bapak teh make jeung ngungsikeun emak jeung si gareng aya naon ieu teh kieu cu cobi sepuh ilaing duaan Astra Jinga jeung Dawala anak dewek sasat anu dipercaya dina nying hareupan zaman kiwari loba jalma anu karimunan ku rupa-rupa romantika kahirupan Syumu dupi romantika kahirupan teh iya nu karasa jeung nu karanapan susah bunga seuri ceurik sedih untung rugi berang peuting awewe lalaki cager gering genah teu ngeunah Syumu malahan ku ayana eta romantika kahirupan teh loba jalma anu jadi hijab ku ayana eta romantika jadi pipining pikeun muka sapah kanu kagungan hartina pikeun tobros paningali urang uluh leres nya Pak pek pikir Syek upami ditinggal karena sawatawis katerangan yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi leres dina jero pengabdian ieu anu dipalar teh supaya urang teh mulih kajati mulang ka asal kebo balik ka kandangna nya muncang labuh kapuhu keris manjing warangka Syumuh pangeran ngayakeun hiji makhluk anu panggagahna anu diciptakeun tina seuneu leres ieu ta urang mah salaku manusia ari manusia mah tina opating aci jadi derajat makhluk anu dijieun seuneu dengan ukur 25%. Leres. Ari urang salaku manusia tina opating aci nyaeta 100%. Kabuktianana ari manusia disebut 100% teh bisa ngabongkar rahasia anjeunna anu nyamuni leres nganjangji eta makhluk anu diciptakeun tina seuneu pikeun ngagoda manusia
di mana manusia geus kagoda hunu 25% darajatna eta manusia anu ngaku 100% darajatna teh bakal disahanapeun 25% teh hartina leuwih ti sato. Beuki handap tibatan anu 25% teh eta mulunya neraka teh tuh jadi digujang gajing ku si eta we makhluk anu tina seuneu teh tuh tapi ulah jalakeun eta da bongan urang ih katerangan netelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah manusia. Nya Pak da eta mah nu disaurkeun ku Bapa teh real kanyataan buktina gunung loba nu gunul pasir loba nu bulistir leuweung geus arareuweuh tutuwuhanana laras padahal lamun manusia nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat bakal tambah deui nikmatna lamun teu nyukurkeun bakal pinangih jeung ajab anu leuwih berat nu masak anu karanapan ku urang entong di negara ieu mah sadunya kabeh ngan ukur ajab jeung ajab denge ku silain banjir longsor angin kahuruan gempa eta anu opat unsur bahan manusia nu tadi ngararamuk cai bumi seuneu angin ulu teu cara ka Rasul Pangeran baheula pada ngucapkeun sholawat Rahman Rahim Jabar Qahar cai bumi kabeh pada sholawat ka anjeunna naon da mulus dina pengabdianana uluk larasnya laras Pak mulus dina pengabdian ka Gusti nu kagunganana dana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah naon anu rek dipika sombong ku si laing di alam dunya boh harta boh banda boh kapangkatan da kabeh oge bakal ditinggalkeun anu dipika sombong ku si lain nyumuhun nepi ka anu diararaku ku mararane kandaraan aing imah aing gedong aing harta aing tanah aing ceuk tanah teh sia sakedeung deui ge dileg-leg ku aing naon anu dibanggakeun ku si lain nikmat kami nu mana dawuh pangeran anu rek dibarahongkeun ku mararane dina surat Ar-Rahman heuh luar biasanya Pak nah atuh bet naroyod wae tah bongan saha atuh di mana ajab datang bongan saha bongan bangkong ana teh beuni teu nyambung ai nu boga dosa jelema dibongankeun ka bangkong bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup loba ngabohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati nya malahan teu bisa nemongkeun kamulyaanana ari manusia teh diansikan akal pikiran budi pamilih rasa perasaan tak eta mulyana teh bari eta akal pikiran budi pamilih rasa perasaan teh nyata bukti dina gawe bukti dina gawe heuh da ari manusia mah gaib jang gaib gitu gaib
pangna bisa disebut gaib teh dan nu aya mah wujudna leungeunna panonna irungna buukna tulangna sungsuamna atina bayahna da kabeh oge geus dingaranan ieu teh ari manusana tah mana Gusti nya Pak kumaha tuh lamun abdi hayang panggih jeung manusia tempo cirina manusia teh nu mana cirina manusia teh anu ngagunakeun hakna ari hak manusia ti dituna nya eta mutmainah rodiyah mardiyah kamilah sidik tableg amanah patona nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun jeung tatangga akur jeung baraya mah komo ta eta ciri-cirina eta manusia lamun teu kitu balik sabalikna nu ngawasa dina dirina teh nyaeta anu bahan tina seuneu teh tadi nya atuh jadi 25% ge urang teh nu mawi pangeran teh sok sunar sinir ngaliwatan kateranganana nyinirna teh aya anu nyebut bagong nu nyebut anjing monyet rametuk jadi disajajarkeun jeung sato jang saperti ayeuna jelema nepi ka noyod heuras beuheung aya nu heuras beuheung naon jang ai saur Mang Uju mah babi anu sok diboro ku Kang Uju teh bagong teh bagong hese ngaliuk tah pepelakan batur diala diranyah monyet mah domba mah tah alah tah lamun geus kitu engke mulangna ka alam asal teh langgeng dina panyiksana Duh. Morokan deh. Oh jadi urang di mana mulang ka alam asa teh aya dua alternatif antara langgeng dina pangogona jeung langgeng dina panyiksana tah pilihna ayeuna Duh. pilihna teh ayeuna lu kumaha tuh solusina pa ayeuna dunya geus kieu ye Sarengeng ge Kang. jalan kaluarna kumaha jalan kaluarna cing nyangakeun ka nya sakantenan ka babe ka saehu Ka kiai kayaknya. malahan pan di Jawa Tengah mah bapak teh Kiai Sabda Palon, Kiai Semar. Dalah restu teh. Kumaha lamun sia batur ngaroromong kitu ke kaing. Cara jalan kaluarna kolot baheula geus ngabewarakeun. Kumaha cenah? Ieu nagara anu disebut subur makmur gemah ripah loh Jinawi teh bakal mulus rahayu gembleng salamet saterusna lamun di ieu nagara geus anu nyicinganana budak angon. Ana teu nyambung teh. Teu nyambung teuing. Pangna teu nyambung. Cananggeus dah. Eta nu palalinter oge nu insinyur nu profesor nu sarjana kabeh nu mimpin nagara teh eta teh gelar wungkul geuning teu becus komo budak angon. Budak angon aduh. Sarirana jadi
Ari bener teh aya sababaraha perkara jang bener teh diantawisna hiji bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis mutlak absolut dogmatis moal bisa dirubah nya terus dua bener ceuk ilmiah bener ceuk ilmiah katiluna bener ceuk falsafah opat bener ceuk umum bener ceuk umum tah urang paseakeun eta anu tilu ulah jelema jeung jelema na pabentar paham eta mah kaituna matak nungtun raja wisuna apa jelema jeung jelema mah kudu silih asa silih asu silih asi jadi eta we nu tilu teh padungdengkeun tah eta contona panon poe bijil ti mana ceuk siling ceuk umum di dieu mah ceuk umum panon poe teh bijil ti wetan tah ceuk ilmiah mah lain ceuk ilmiah lain da panon poe mah cicing teu biji da bumi nu muih bumi nya nu muih tah eta Aduh, iya ya Pak. Tuh, borokan deh. Ai ceuk falsafah kumaha? Ceuk falsafah ke panon poe geus bijil ti kulon tah ruksak sararea. Hartina meureun tibalik muihna dunya teh ieu teh. Ayeuna keur maju muih kitu, ayeuna tibalik muihna da ruksak ayeuna ge. Wah, iya Pak. Ilmiah teu bisa nyarita. Leres. Ngan ceuk sararea bijil keneh ti mana ayeuna ceuk umum panon poe ti wetan, tah ceuk falsafah mah geus ti kulon ayeuna teh bijil panon poe teh. Geus ti kulon. Kumaha? Ku falsafah dibacana keneh kumaha tah ari panon poe teh kahirupan cu kahirupan tah kahirupan bangsa urang teh geus ngandalkeun urang barat nya hahargaan kumaha ceuk dolar can tina papakean budaya kahakanan namarukana geus teu gararengsi ayeuna bangsa urang akan kulub talus dan nu dihakana eta hamburger hamur duit ger pasea Dunkin Donut fried chicken hotdog pizza matak penyakit lagi aralajar Dunkin Donut tuh lain ulah pek ari beuki ngan ulah poho kana reuceuh bonteng Ulah hilap karena katimus. Uloh iya ya Pak bangsa urang geus kalalanyeuan ieu tidak kahakanan terus tidak pakaian ayeuna mah ka kampung-kampung grepek awewe budak keneh calana merecet geura baju ponok bujal kadeuleut tungir katenyo uluh gengsi murinya make kabaya teh jadi budaya urang dengan ukur dina seremonial we wungkul bangsa urang tepan make ikat baju hideung nyoren bedog geuning pantes pangsi oh
leres Pak tuluy dicekok ku inuman keras ekstasi magadon malahan geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung bari nu dialana teh pemuda heula anu sok diayakeun sumpah satahun sekali sumpah pemuda naon maksudna jeung tujuanana mana ayeuna buktina astagfirullahaladzim ya leres Bapak eta Bapak ngaos dugi kainya eta abongkena Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam Semar banar nangka Badranaya ai heueuh Bapak banera ku anak ya leres sedangkan lamun geus kacekok kudu kitu teler teh nuhun hiji bakal ngaleungitkeun kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa kadua bakal leungit rasa solidaritasna katilu bakal leungit rasa kabangsaanana kaopat bakal leungit silih asah silih asuh silih asihna alah iya Pak kaituna sudog-dog tinggal ide ta jati nanti deula teh bahasa teh jati dialaan wae bari dipaok jati kasih ku junti da eta tak ieu mah nu teu nginum mabok leuwih dorakana teh tak eta nah aya nu teu nginum mabok lain aya deui riab nu teu nginum mabok riabna kumaha ai mabok teh ilang keseimbangan teu kontrol nya duit negara dilegleg duit rakyat dilegleg nah baru kadarin mabok eta nya garek kapangi mabok ku kakawasaan mabok ku kapangkatan jadi jalma anu borangan ai borangan teh naon sieunan sieun jurig lain sieun uka-uka lain tapi sieun kunaon sieun teu dahar sieun teu make sieun teu beunghar sieun teu loba kanaraan tina loba kasieun bakal tega ngahalalkeun kana sagerupa cara naudzubillah summa naudzubillah nuhun Pak nya Pak barudak ayeuna budaya urang ayeuna geus laleungitan di imah teh geuning barudak TPS we PS da poho karena budaya urang sedangkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan pan ruksak bangsana tah cucungik investor asing tah kahayang teh lamun dek usaha di urang anu aya di urang hormat atuh aing teh kahayang aing ngilu nebeng usaha mah cing atuh rek usaha nyeun ciki atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar si cepot ieu modern Power Ranger Satria Baja Hitam keras sakti pan di urang ge boga pan Anoman Gatot Kaca atuh si cepot teu batak naon dina black kurupu atuh atawa dina sukro aya dina bujur truk geuning geus pararenyon bari kakotoran urang kampung keneh we geuning dina perah bedog geuning gambar cepot aya we jadi perah lumayan keneh eta oge lumayan keneh nya da wala keun bae
lain kan baik urang kudu usaha goblok salah keluarga negara ulah dilengitkeun ciri teh ciri urang teh ulah dilengitkeun muhun Pak tak itu adalah leungit nate karasa gitu karasa pisan Pak kagiles kuroda alamnya ya muhun kumaha kolot baheula aya dina pupuh naon teh geuning di lawang ninggal ka jalan begitu sanes deui sapi jamanana nu daek kageleng roda padahal kabeh ge kageleng teh ku roda alam teh tah kagiles nya da tibalik jang tibalik kumaha pantes dek raruksak oge da puguh ti lawang ninggal ka jalan sanes deui coba lamun ti jalan ninggal ka lawang pagih ya ti lawang ninggal ka jalan sanes deui coba lamun ti jalan mah ninggal ka lawang asli deui jentre nu mata ka dieu nempo teh cu ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina diri urang geura prak geura panggihan cirina satangtung diri katerangan mere beja mun manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna tah eta disebutna teh bangkong ngaheum-heum liangna disebut ngaji diri uluh nya Pak nu metak da wala lamun katenyo keneh jelema masih kena cara rekcok perbut dalil pasea dina soal agama eta teh hartina teh bangkong di jero keneh liang marebutkeun doi pe jeung soheh ning curug ke diutek-utek jadi pasea nya iya bangsa urang kecekoknya Pak tuh dayana mah teh dibudayakeun geuningan selamat pagi teh wilujeng enjing wilujeng siang wilujeng wengi nah ai urang barat urang Prancis good morning lamun bahasa Prancis meureun bonjour bonjour naon bonjour teh selamat malam Prancis oh jadi selamat pagi teh bahasa Prancis teh bonjour ai wortel mah karot jadi selamat pagi wortel teh bujur kerot nya ajab terus ajab sataun nu geus kaliwat cai laut nganyang ka darat sagara sabadarat tsunami ceuk urang Jepang tama tsunami teh bahasa Jepang teh padahal teh sagara sabadarat ceuk urang sagara sabadarat eta teh kumaha Jepang nepi ka kitu bari datangna teh ka itu ka daerah mana Aceh disebutna Serambi Mekah tuh sia teu syirikna di ditu mah kiai wungkul ustad wungkul ajengan wungkul nah eta ajab deui ka datang ka itu syirik santri walah nya Pak boa-boa deuleu ieu agama dengan ukur jadi seremonial
naon seremonia teh cangkang Cangkang. daleuheung keneh cangkang deuleu bungkus seremonia teh tah leuheung keneh cangkang ai cangkang mah aya keneh rasaan haseum kesed hartina ieu dunya teh kapan disebutna teh panggung saniwara nya eukeur masih dik pan ieu teh panggung saniwara dar nyeun saniwara deui jadi ieu teh dunya teh pinuh ku sinetron be sinetron wungkunya Pak eta we geuning loba pejabat anu nyaritakeun dina riungan-riungan mari kita tingkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dina mimbar teh turun teh di mimbar korupsi deui teh koplok pabelit deui we jeung pangabutuh Mimbar we Kang. oh nah tata jeung nyaritakeun ka pejabat urang we kitu nah da heueuh kumaha mun aya newak meung penglineuk aing tewak sok mun didurup kumaha nyieun deui kai loba Si eta mah kahariwang jangan. Mun urang aya kahariwang. da aing mah Katanya Kang. kenyataan aing mah tapi kudu make tilam nah kabeh pejabat kitu henteu tah lamun henteu make oknum Pakai pipin. sabab di dunia teh setiap jadi tutuwuhan aya hileudna lamun urang melak peuteuy aya hileudna hileud naon hileud peuteuy itu melak ente hileud ente tak kitu hileud marukana dina seni eueuh kitu oknumna dina agama eueuh oknumna di polisi oge aya oknumna kabeh nu matak ngomong ulah jeung emosi leuleus jejer liat tali teh kitu bisi kadenge kuno awam der kapanasan hatena ngiring-iringan kaitu demo bari jeung kaitu teh anarkis apa eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan bangsa teh nya ngarti ge henteu kana politik pan milu alut-alutan alus di negara aya oposisi keur bahan introspeksi bisa urang poka nyarita tapi kudu demokratis pancasilais ambeh naon ambeh dilindungi ku undang-undang gitu ulah janji beletok ngomong teh gitu ya nuhun Pak tawang suldeui kana obrolan anu tadi yeuna kudu kahartos ulah ngabuntut bangkong pan ieu dina riungan teh kudu aya visi misi boh kangge bapa meureun keur atanapi keur abdi memang di dunia keur manusia teh dituntut konsekuensi manusia di alam dunia teh ulah boga rasa geus bisa hartina lifelong education hartina teh belajar terus sapanjang hidup mah sanajan urang ayeuna geus kolot entong make jeung mung diajar bucu baca boh dina agama boh pengetahuan boh ngadengekeun berita jadi ulah boga rasa terlambat lah cek urang Inggris teh mah better late than never artina teh lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali gitu teh Bener. it's not the gun but the man behind the gun Apa artinya? jadi hartina teh ulah bedilna wungkul anu kudu canggih teh tapi jelemana heula nu bener mentalna kuat gitu ya Pak. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh ulah nyanyi na wungkul nu kudu alus teh ulah kata-kata na wungkul nu kudu hade teh tapi jiwa penyanyi na tah nah yeuna mah ai kata-kata na hade nyanyi na sorana alus nah ai jelema na ngaringkuk di obag alatan manehna narkoba panera tak kitu nya Pak jadi ngandung harti
di dia minta supaya di pedar di bejer beas ulah di dinding keling siloka pedar secara basna naon ai budak angon di dieu teh benar kudu kitu saur bapak tadi solusina kumaha pacek saur bapak tadi budak angon iya anu ngeusian negara teh kudu budak angon tadi teh patongong-tongong berenang da kudu rasional saya rupa oge dah bapaknya euy pelajaranana murid bapak matina IQ jeung ESQ budak di dieu lain budak ololeho lain budak bebenyit tapi budak di dieu teh hartina teh budak teh abid anu pinuh ku pagawean anu pinuh ku gawe jadi panginitan sararea pan kitu sararea teh boh jadi pejabat boh jadi naon jadi tangtara jadi polisinya eta untuk mengabdi ke negara dan ke bangsa pan eta panginitan teh ai prakna ka itu lapor teh nu mawi kudu pinuh heula ku pagawean jang sabab ari jalma anu pinuh ku pengabdian mah boh lahir ka nagara jeung ka bangsa batin ka nu maha agung moal leupas tina pitulung tingali dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian ibadah ya Ina bet jadi lempeng jeung keterangan atunya bet lempeng jeung absolut teh mutlak dogmatis ta eta uluh leres bapak aya eta angon hartina kangon ieu jiwana kapan laku lampas sato wungkul teh dina awak sia teh alatan pangbibita setan teh silai tepan kagoda meureun lamun kagoda ku setan sia teh diperintah teh ku setan jadi we sahanapeun 25% teh oh iya nya kaangon kalingkung ku rahmat pitulung anjeunna kaangon di mana orang dek buak paok hartina tetulus mun di pejabat merenang di mana aya duit negara duit rakyat atuh buru-buru salurkeun kanu lempeng ulah di pibana ta eta teh hartina teh geus bisa ngangon diri kitu dina pengabdian teh apan Rasulullah oge kantos jadi pengembala heula budak angon uluh nya Pak tah eta kaangon jiwana ku rahmat pitulung Allah kaangon jiwana ku rupa-rupa didikan atikan boh lahirna boh batina nyuhun bapak geuning deket-deket anak tales ilmu mah dikolot we mata kudu dikorehan oge pantes lamun ti samet ayeuna mah bapak teh gelar teh Profesor Semar Badranaya nah ujang pangarti nu jadi ciri kapangkatan anu dipiwegah lain udagan cu kabeh ge bakal ditinggalkeun ieu teh dunya teh cu tah heulaanan ulah wakan nuduh nu jauh teh ieu di urang di kampung Tumaritis nya pangbejaankeun barudak lamun ngala belut tong diportas tong disetrum sabab naon dek kumaha anak insu urang engke ngurek da moal nyahoeun ngurek da paeh kita jeung nog-nog na teh disetrum atawa diportas mah agehan ya agehan keur anak incu nu bakal datang sabab eta budak angon teh cenah geuning boga imahna teh dihateupan ku haneulem ditihangan ku hanjuang
harti teh Hajiwang teh sok kenaku paribasakeun tenen di handelem sieum gesan sampereun cak tuna di Hajiwang siang gesan alaun harti teu mak keur pribadina tapi ngagehan kanu sapaneurieun urang. Alhamdulillah nuhun Bapak siap bisi aya nu barala ayeuna tah usum hujan sok kerja bakti gawe babarengan gawe gotong royong paheuyek-heuyek leungeun pantai antai tangan teh ulah make jengkung siri titah lamun di pemerintah aya polisi tak urang oge cing jadi polisi contohna jadi polisi teh na ai nulakan pantau jeung janela rek nitah we polisi Gitu. Loh, leresnya Pak. Kudu boga rasa tanggung jawab. Nya ongkoh ieu nagara teh nagara agraris tersirikna ngalungkeun rokrak kejadi tapi naha atuh kamiskinan panglobana. Tah. Can tensi kriminalitas beuki ngaronjat ayeuna teh. Tuh. Kuayana hese lapangan kerja dina waktuna teh kaum buruh ngaraleut ning dararemo. Bari urang teh negara agraris gara sok nya aneh da Pak si horeng uang deui we kana ieu kana SDM Pak sumber daya manusiana can nepi kana kualitas ieu teh kareng nepi kana kuantitas eta nya utamana mah eta budaya tah di sekolah barudak bahasa orang teh bahasa Sunda teh pake deui atuh nu bener lah ulah gengsi ngomong bahasa Sunda da ieu teh nagara baheulana teh beunghar urang Sunda teh basana ge tina dahar wungkul pan dahar tuang nyatu lolodok tetegek tah eta teh aya ajang-ajangna saperti kieu Bapak nuju tuang abdi neda tuh itu domba tinggal keur nyatu karena domba mah Entok gerolodok. nya ieu mah aya aturan luh itu entok nuju emam kitu Ari ka entok mam teh ai ka entok nyebut emam geura ai ka tatangga nyatu jelema goreng jeung tatangga wana kaituna ge wae nu ngameuan tah kitu abdi ngabantun kadu supados katuang ku Bapak da abdi mah atos tadi neda teh kitu meureun nya Pak heuh leuh da baheula mah aya teh pelajaranana oh laleungitan ayeuna teh Ih deka kaget mah tong boro muridna da guruna teu apaleun kadang-kadang bahasa Sunda teh. Da lieur aing mah. Oh. Guru Baliut da geura sok. Jadi kumahakeun geura sok. Nya, sedengkeun budaya nu pangkolotna teh di tiap-tiap daerah teh basa. Aya basa teh aya unak usuk basa, aya basa basi, aya naon deui? Purwakanti paloba we pelajaran dina bahasa wungkul tah can bahasa suluk aya pan bahasa urang anu hese di bahasa Indonesiakeun contohna ngaran lemur teu bisa bahasa Indonesiakeun bisa jadi mode rancakalong coba na kudu nyebut rawa kelelawar lemur nambah polek aya di tetangga abdi oge urang lemur di Ciawitali ini ke Jakarta lu dari mana kampung lu saya dari air bambu iket kemudian nanti Ciawitali ada hese atuh lemur mah lemur nya aya orang pasir duduk kuy
makan. Aya lemur pasir dukui di tendewek mah. Ai kitu. Datang ke Jakarta teh dari mana lu itu kampung lu? Dari Bukit Topi ya gitu.